Sukses itu tidak harus berseragam dan bersepatu. Mang, woi, gedean sih. Naon? Gedean burudak. Naon sih, I? Yuk. Naon? Yo, Mang. Baca ya, sukses itu tidak harus berseragam dan bersepatu. Terus maksud sia teh aing kudu kumaha ieu? Jadi kieu, Mang. Mun lamun sia hayang sukses, ulah pakai baju jeung pakai sepatu. Jadi kos nusangkeun nu gelo. Tolong. Oke nya cek si Jaihnya. Aing geus pikir-pikir bener ya, teu salah ya. Bang, naon ya? Mana sih sia? Iya ya, aing menang ilmu di si Jaih ya. Tuh, tinggal sia. Sukses itu tidak harus berseragam dan bersepatu. Terus, maksudnya naon, Mang? Maksudnya, banget sia tah kau sepatu. Goblok. Aing bingung. Cek si Mamang apa bener ya? Banget aing juga sepatu. Nggak mungkin sih, banget aing ganteng kieu. Tak. Tadi ya gerak. Tadi lah gerak. Aing bingung ya. Naon sih, Nil? Iya, aing bingung tak. Maksudnya naon sih ya? Naon ya? Tah, baca gerak. Sukses itu tidak harus berseragam dan bersepatu. Terus maksudnya naon? Iya, mana bersepatu tuh? Ente. Berseragam? Ente. Tah, berarti mana teh orang sukses. Gini. Aing teu make sepatu. Seragam? Ente. Tapi aing susah wae dah. Nah, gak pernah cewek. Wah, Bang. Ada gerak? Naon? Ya nama sih yang percaya yang nanya ke siapa? Siapa percaya aing kan saja mah yang terpercaya aing. Iya maksudnya naon sih? Sukses itu tidak harus berseragam dan bersepatu. Oh, kieu Nil. Sukses itu tidak harus berseragam dan bersepatu. Ngerti teu? Ngerti aing. Saya berseragam teu? Ente. Tuh. Eta seragam. Berarti sia can sukses. Atau aing terus kudu kumaha deui? Tah, siapa geus henteu make sepatunya? Geus. Ieu tidak berseragam. Tah, ayeuna ulah make seragam. Buka tiba-tiba baju aing. Buka, ya topi jeung aing geus. Jeung ganti ieu. Oh ya. Nanti yang kau dibuka ini mah. Capek aing susah terus aing. Aing sukses ayeuna. Bener tuh nya. Tadi ku aing diomongkeun. Tapi bener sukses itu tidak harus pakai seragam dan sepatu. Tak budak gelo muka baju. Kewe suka nelpon dirinya. Nih. Aing rek nanya ya. Arek nanya naon, tumben nanya ka urang. Iya nih, aing rek nanya ya. Tuh, baca sia. Sukses itu tidak harus berseragam dan bersepatu. Aing bingung keneh ieu kumaha ieu maksudna teh. Oh, sukses itu tidak harus berseragam dan bersepatu itu teu kudu orang kantoran baik. Tukang dagang cireng oge bisa sukses. Contohna tuh tetangga urang. Sukses dah. Hanteu sih. Geus ya? Setan sia. Itu bi aing. Jai. Nah, gara-gara topi sia tuh. Si Daniel jadi gelo. Gelo. Daniel sukses, Ma. Gelo.